Cita-cita hayang jadi dokter, najar kodok nu kotor-kotor, komo kudu dikodok napa enol, lumayan najan detik honor, lantaran jarang aya bejana, dokter anu biruna sangsara, secara dukun anu di lembur, saeutik gawe loba nganggur, maka jadi jama kudu pinter, karena gampang-gampang linger, neangan gawe pasti sulit, komo lamun dibarengan duit.